Alhamdulillahilladzi khalaqa Adama wa Hawa, wassalatu wassalamu ala Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un 'alim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Al-hadis. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama selaku penyejuk umat anu ngajantenkeun warasatul anbiya, aparatur pemerintahan di bawah naungan taktis Bapak Kepala Desa anu kusim kuring dipihormat, mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Petugas di kantor urusan agama Kecamatan Malausma, tamu undangan oge tamu rombongan anu sami hadir, anu ngantos kana lungsurna cucuran mutiara rahmat ya Allah Ta'ala. Puji syukur tercurah sareng tersembah mung ka Zat Allah anu maha pemurah, pelimpah rahmat, anu maha pengasih pelimpah kasih, anu maha penyayang pelimpah sayang. Alhamdulillah ngalangkungan runtuyan suluhi kodim deretan tanjiji hadis anu didukung penuh ku kudrat sareng iradah Allah subhanahu wa ta'ala. Dina saat anu berbahagia ieu urang sadaya tiasa patepung lawung patepang wajah dina raraga acara serah terima dilajengkeun kana acara akad pernikahan. Sababiah kali syariat ieu teh wasilah nasohibul hajat, atau pada hakikiyahna berdasarkan widi Allah, takdir Allah sareng iradah Allah subhanahu wa ta'ala. Harapan kalih doa nu dipanjatkeun ku urang sadaya, mudah-mudahan tepung lawungna urang sadaya kempelna dina ieu tempat, mudah-mudahan sing dijantenkeun riungan jam'an marhuman, riungan anu dijuuhan ku rahmat sinareng magfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat miwah salam mudah-mudahan dilimpah ruahkeun ka pamuka alam sajagat anu ditakdirkeun ku Allah ngajantenkeun figur sentral, anu ditakdirkeun ku Allah ngajantenkeun uswatun hasanah, suri tauladan pikeun umat sepanjang zaman, habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teka kantun sadaya kulawargi anu pinuji, para sahabat anu taroat dugi ka urang sadaya, mudah-mudahan urang sadaya diangken umat anu sampurna kalayan disyafaatan jaga di yaumil jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kadang mulia anu kusim kuring dipihormat, cunduk waktu nurahayu ningang mangsa nu utama melati ligarna ati campaka mengkakna dada kembang Tanjung anu gumulung acara mimiti di Petembeyan. Lalang sepananya hate ayeuna urang sing rayikeun gesan mapag balebat di belah wetan, rek balayar tarik jangkar nu ngembak mapai taya simpangan. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah.
Hapunten dina saat anu berbahagia ieu simkuring yandak atas nami sepuhna calon panganten istri kersana Bapak Ili manawi telepat sareng Ibu EN leres kangge nampi rombongan calon panganten anu sarumbing anu dongkapna di Majalengka cenah duka paling mana Majalengka na. Insya Allah simkuring mualami margi sami simkuring ge gaduh jadwal minangka namah ayeuna teh keur marema Bu malahan seueur nu dibatalkeun margi marem matak Bapak Ilin kudu rada dobel ya amplopna ya margi aya nu dibatalkeun musim kuring teh ngahaja melaan Bapak Ilin di dieu bohong nyata bohong ulah dianggap bere. Ibu Bapak Ibu Bapak hadirin para tamu undangan anu kusim kuring dipihormat sakumaha anu neme kadangu oge kauninga ku urang sadaya bahwa rombongan calon panganten sumpinga tipalih kaler tadi teh sanes bade ngaharu ganggu nepakeun kaonaran tapi leres-leres kagungan motif anu utami niat anu utama anu terkait dina sababaraha alternatif anu neme alhamdulillah parantos diuningakeun ku sesepuhna kumargi sakitu simkuring dina kesempatan ieu insyaallah bade nganugikeun sababaraha perkawis anu insyaallah ngawaler kana naon rupi anu parantos diuningakeun ku sesepuhna kahiji simkuring nampi kana silaturahmina mudah-mudahan silaturahmi ieu teh dijantenkeun silaturahmi anu utami patepang anu utama kapetik hasilna ka ala buahna dijadikeun taraje perak gantar emas anu tiasa ngajul kauntungan ngeprak buah kabagjaan di dunia tur jaga di yaumil jaza. Anu kadua simkuring nampi ka calon panganten pameget anu wastana jang maman kalayan sami ditampiku kabingahan disarengan kumanah anu bingah amar watasuta kalayan insyaallah sakedap deui hidup baris di akadan namung sakedik kanggo jang maman panginten sate acan hidup di akadan ngalaksanakeun sunnah rasul nyaeta akdun nikah simkuring salaku sepuh tuang putri di dieu mihape panginten kapun anak bilih pun anak teh disangki hiji istri anu luhur ku tangtung rek ku harta seueuh jejeh subur ilmu rib-rib ku pangarti jembar ku pangabisa ieu teh jang maman pun anak mah teu pisan-pisan margi pun anak teh upami ditilik tina rupi tebih ti geulis jauh ti ayu anggang tina paribahasa anu nyepatan endahna hiji wanoja mun ceuk bahasa pawayangan mah kieu pakadus teh pangamung mancung kuhung-kuhungan taarna lancah mentrangan halisna ngajeler paeh socana mentanggon dewa pipina ngadaun seureuh lambena merah delima angkeutna nog sapotong dina damis palih kiri aya karang nu nyengcelak nu ngahias kaendahan endahna rarayi mojang hareugeun paminampeuhana ang pamipatepang sok komo mun patingal soca semu sipit semu ayu semu coklat kopi susu geulisna kawanti-wanti endahna kabina-bina geulis sanes ku pamatri endah sanes ku pangreka tapi geulis ti ajali endah bawana ti Allah anu maha kawasa tah pun anak teh tebih pisang kasep tina eta sifat teh nu mawi sakitu amanat tinu janten sepuhna mihape pun anak sakumaha pidawuh Kangjeng Rasul kahiji antat imaha idato imta kadua
watak suwaha idak tasaita. Katilu wala tuqobi. Nuka opat wala tadribil wajha. Nuka lima wala tahjur illa fil bait. Kahiji mihape pun anak teh antat imaha ida to imta. Pek pasihan tuang di mana anjeun tuang. Bahkan cek ulama mah cenah Bu, merek tuang salaki ka pamajikan teh sing adil. Sing adil kumaha? Mun salaki ngadahar lauk pamajikan ge kudu dibere lauk. Mun salaki dahar jeung daging pamajikan ge kudu dibere ulah kieu. Ari urang ngadahar sangu ari pamajikan dibere huut. Umpamana mah gitu. Da moal aya nu beukian huutnya punya. Ayam paling kudu adil. Lamun urang dahar jeung sate pamajikan ge kudu jeung otak abdi rada bingung ayeuna terek ngadahar sate. Sabab pamajikan teu ngilu. Kumaha carana meh bareng tah? Anteuran? Anteuran cenah Bapak Ili. Heureuy ya temennya ulah dianggap heureuy. Kudu adil. Bahkan sanes adil dina takeran wungkul, adil menurut agama. Kumaha adil cek agama? Kahade tuangan leueuten nu dipasihkeun ka pamajikan teh kedah tina sumber anu halal anu dipikarido ku Allah Subhanahu wa taala. Punten Bu nya sakedik ye da ari serah terima mah salaresna mah nampi nyangakeun jeung nampi ge cekap, tapi nu langkung penting ieu papatah kanu jadi panganten anu bade ngagayuh rumah tangga. Kahade kasep pun anak teh peupeujeuh pasihan tuang leueuh teh anu halal anu dipikarido ku Allah Subhanahu. Abdi maos dina hadis Rasul Bu, dawuh Nabi man akala luqmatan minal haram lam tuqbal minhu sholatu arba'ina yauman. Sing sajalma ngadahar sahuap katuangan tina barang nu diharamkeun ku Allah, maka salatna eta jalma moal ditarima ku Allah salami 40 poe 40 peuting. Sahuap kadahar kabayang ku urang sapiring, komo saboboko, komo samiliar, komo 2 miliar. Nu dituang ku urang dihasilkeun tina barang haram, Allah moal nampi kana ibadah urang sadaya. Hiji hidupnya papatah tinu janten sepuh teh dangukeun. Kadua mihape pun anak teh watak suwaha idak tasaita. Pek pakaian ku anjeun di mana anjeun make. Pakaian sing hade sing alus sesuai sareng aturan agama. Margi punten Bu, pakaian teh aya nu alus cek agama, aya nu goreng cek agama. Kumaha ari pakaian nu hade nu alus cek agama, lain nu weuteuh, lain nu mahal cek agama mah. Tapi naon? Pakaian nu alus cek agama mah nu mampu menutupi kana orang. Sanajan mahal hargana, sanajan weuteuh pakaianana, tapi teu bisa nutupan kana orat mah eta teh panggoreng-gorengna pakaian. Matak hidup peupeujeuh ka bojo hidup teh pek anggean bojo hidup teh ku anggean anu sesuai sareng aturan agama. Nu katiluna saur Kangjeng Rasul wala tuqobi peupeujeuh ulah rek moyok. Boh salaki ka pamajikan, boh pamajikan ka salaki. Teu kenging eta teh Bu. Silih poyok dina rumah tangga. Punten Bu, karaos ku abdi ieu mah. Geus rumah tangga mah kagorengan awewe, kagorengan salaki teh bararijil. Beda baheula keur hubungan samemeh nikah. Memeh nikah mah nu katempo teh alus. Pamajikan teh eueuh saeutik oge kagorenganna teh. Prung we rumah tangga. Masya Allah, eta pamajikan goreng adatna.
bararijil ke rumah ngomong nak cerewet kelekna bau hitutna gede deh. Masya Allah temenang silih poyok ulah kahade. Tapi kumaha dina rumah tangga mah silih tutupan kakurangan naon ditonjolkeun kelebihan masing-masing. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahuna. Pamajikan pakaian pikeun salaki pakaian pikeun nu jadi pamajikan. Fungsina pakaian pikeun nutupan oratna masing-masing. Tilu sabaraha deui? Terutami kapun anak kade gelisnya saha pun anak teh lamina hilap deui Linda Winda kade gelisnya amanati sepuh hidup ngalangkungan lisan singkuri bebejeh sing tumut turut kanu janten caroge margi naon surga hidup teh aya nu janten caroge sanaos hidup getol ibadah rajin sholat rajin puasa tapi goreng akhlak kanu jadi salaki wayahna ganjaran ibadah anjeun moal ditarima ibadah anjeun bakal ditolak ku Allah Subhanahu wa taala. Kangjeng Nabi waktu Isra Mi'raj dina neraka teh nu panglobana teh awewe sok padahal di alam dunia awewe teh panglobana ibadah. Sok tingali ku ibu anu rajin ka pangaosan saha awewe, anu pangrajina marhabaan awewe, anu panggetolna sholat duha awewe, nu panggetolna tahajud awewe, nu sok puasa Senin Kemis bahkan kamari mah nyawalan panglobana teh awewe. Tapi nu sok loba ngomongkeun batur ge heueuh tah eta loba ibadah nama awewe teh dalalaki mah pangaosan ge jarang eta teh ieu mah ditonggoh Bu di ditu ditonggoh awewe mah aya puluhanana pangaosan eta lalaki mah caleketek teh tiluan keur mah aki-aki wungkul geuning. Jadi bener panglobana ibadah di alam dunia teh awewe tapi kunaon di akhirat nu loba kana neraka teh awewe. Padahal panglobana ibadah tapi di neraka panglobana awewe. Ternyata jawaban Kangjeng Nabi eta awewe goreng akhlak kanu jadi salaki sanajan getol ibadah getol maca Quran getol salat getol puasa akhlakna teu hade kanu jadi salaki mah ganjaranana dihapus ku Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min matak hidup gelis amanati sepuh dah kahade sing tumut turut kanu janten caroge anu kaopatna wala tadribil wajha beupeujeuh kasep dina rumah tangga teh ulah tunggal tenggel tegesna ulah ngayakeun kekerasan dalam rumah tangga dilarang pisan ku agama. Nu terakhir wala tahjur ila fil bait di mana terjadi perselisihan dina rumah tangga problem dalam rumah tangga kahade pesan Nabi wala tahjur ila fil bait teu meunang kaluar ti imah teu meunang kaluar ti imah borok-borok kabatur nepangan orang tua ge ulah ketika rumah tangga keur aya masalah tapi cekap nyingkahan bojo hidup teh fil bait pisah kamar wae gitu lain ieu mah aya masalah bebeja ka kolot bebeja ka batur tungtungna kumaha rumah tanggana lain kalah ka awet kalah ka timbul perceraian. Naudzubillahi min dari eta. Anu terakhir panginten tadi aya bahasa ti kasepuhan nyanggakeun cacanakan salaras nama jadi antos-antos dan nu diantos mahmung calon panganten pamegetna dalah dikumaha panginten dadu dicandak tos dimanggakeun nu dibantu tos dihaturkeun anu ieu sadayana lintang titawis asih tandanya ahbuk tosono kagegelan kaemut sareng katineung bukti kasih sayang calon suami terhadap pujaan hati atau simkuring atas nami sepuhna teu aya bahasa nu langkung sae iwal ting ngahaturkeun aosan doa jazakumullah ahsanal jazaa.
Terakhir durung mungkur qobla jangkar nutup saur mungkas bahasa dipayunan para alim ulama sim kuring ngadapi doa ti sadayana khusus kangge pun anak anu ngaitkeun janji pasini nganyatakeun supaya seja ngambah rumah tangga. Mudah-mudahan rumah tanggana sing sakinah mawadah sareng warohmah, amin ya robbal alamin. Cekap sakitu penampian ala kadarna kirang langkung ngedata waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.